Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa. Tatepang deui sinarsim kuring Rani Rahmawati dina warta Sunda. Warta dinten ayeuna aya patalina sinarang panyakit corona anu tos ngarestakeun warga di dunia, khususna di negara Cina. Supados langkung jentre hayu urang tingali kaayaan di negara Cina, khususna di kota Wuhan. Urang dihadapkeun ku hiji fenomena kesehatan nu ngakhawatirkeun masyarakat. Penyakit ieu ku para ilmuwan dinamia novel coronavirus atawana disebut oge virus puluhan. Dina dintenan Imlek tahun ayeuna, virus corona tos jadi masalah gede keur warga Cina, utamana di kota Wuhan. Seueur analisis nu disuguhkeun ngeunaan asal penyakit ieu. Sakumaha rilis ti CDC, Center for Disease Control and Prevention, virus ieu asalna ditularkeun ku hewan. Pamirsa, sakitu warta anu tiasa kapidangkeun dina deungeut ieu, sim kuring Rani Rahmawati. Amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.